Ayo Dedi. Nundutan pegawaian teh. Ulah nundutan teuing aya Dedi. Aing teh puasa wong tuh. Puasa mah jangan dijadikan buat bermalas-malasan. Peureum. Kemana ibadahna? Urang tetep kudu aya kegiatan sosial atau naon aya ngored. Gitu. Kapan aing teh gawe wong? Capek teh. Ulah sok capek-capek. Puasa mah jadi urang teh kudu bener-bener nahan sagalana aya Dedi. Pan aing teh nahan teh panunutan ge. Nahan lapar. Aing teh maneh apa? Tapi ulah sare bae. Aya Dedi eta teh enggak baik, butut eta teh kana kesehatan. Wong, sare mah anu dina kasur di bantalan disimbut. Ieu mah lain sare nundutan. Lah, sarua bae. Ulah loba nundutan, tangginas. Lamun naik nundutan kitu we, mending kira cambuk aya. Buka. Heeh. Moal wong. Ye. Jadi tuh aya warung Maeme buka. Moal wong. Aing era ku pamajikan geus pangmeurikeun baju koko. Nu penting mah aya Dedi datang ka ieu mah urang teh api-api lapar deui. Moal wong. Benar moal. Moal urang mah. Serius. Karunya tadi pamajikan subuh Geus sahur. Berarti aya Dedi sukses. Urang teh ngagoda sebenarnya mah da urang ge saom alhamdulillah kitu. Ji, saom urang geus kimimiti puasa nepikeun ka ayeuna alhamdulillah teu bocor-bocor gitu. Teu puasa. Puasa mata urang bieu ngajak ka aya Dedi teh mah skill gitu. Alus lanjutkeun aya Dedi. Bagus eta teh. Urang aya perlu lah ka ditu. Mana? Erek aya perlu urang mah jadi sosial anggar puasa mah kudu tetep seger aya Dedi meni lemah letih lesu eta teh ulah kitu. Kain ka saya si beungeut lah. Lah poin teh nya. Sok. Assalamualaikum. Salam. Ya. Percaya jahan teh aing mah kitu puasa. Mana wae si juang puasa.Eureun teu hujan angin dora gelap mah. Saduh alah yang aduh nyeri beteng panas poe moleret kalah kena beteng nih gitu teh Olis betengnya jadi kekerebekan kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenaon Olis? Alhamdulillah damang. Kenaon? Oh biasa we keur numbuhan. Alasan teh puasa cenah api-api teu kadenge. Lain apa kadenge jadi perbawa beteng mah ngerebek kana ceuli ge ngadak-ngadak torek Sok lobasan alasan teh kurang ai puasa ulah dijadikan loba alasan nulis. Sanes alasan eta mah fakta membuktikan. Coba tanya pada rumput yang bergoyang gerasa. Sabodo teuing tanyakeun sorangan. Ya kudu semangat puasa teh ulah kalau kitu patut cek urang nempon teh menjadi kala petong nangkup cai mah ih aing kitusan ka urang teh apan ieu ngarasakeun beuteung kekerebekan eta teh urang teh eta jatuhna teh makruh eta teh mentong kitu tuh ya jukut ayeuna loba sok babadan pukuy teh menang haja melak hejok kieu teh cai haja ieu mah segala dibahas aing segala melak ngajam melak mana ya pake parab naon domba henteu ieu teh meuli ieu hayang apa menjiwong meuli ieu teh jauh-jauh ti Australia. Jukut Australia nu kieu teh. Olis lah. Ih, Australia udah jukut kieu ti Australia. Ti Australia nu kieu mah. Naon jukut jauh-jauh ti Australia kalau geus segala dibahas ya geus ayeuna mah kieu bae ya. Nah, ngeunek nana tuh. Urang boga solusi cek urang daripada ayeuna makruh ka ditu ka dieu jadi butut. Solusi. Oh, nah jadi goblok cek ya. Nah, aing mah iya cantiknya secalis lila keneh kabukan ge atuh geus pukul lila keneh mah datang poe kapan heueuh daripada makruh hayu cek urang ieu ayeuna moal kagoda oleh setan-setan iblis yang bergentayangan di bulan puasa moal urang anjing nyebut setan ka aing mah ieu mah
ngetes orang mah aing sebenarnya puasa. Bohongan kata bohong. Aing saom olis ya ayeuna teh bulan Ramadan setahun sakali cek urang teh kudu berpuasa. Kudu eta apa? Aing mah tadi mah ngagoda ngagoda moal ku aing dibere kopi gitu. Geus batalnya. Can aing batal ti mana ya semut ke sengit keneh. Hah. Iya, harus moal ya benar. Moal urang mah maka bawa kuno kitu patut. Alhamdulillah baga ayeuna urang mah ngagoda hungkul. Nya nuhun. Heg urang ka ditu urang ngantong malas-malesan gawe. Kudu ngopi gawe na tuh amba imah anggos. Imah rangkai keneh. Pan eueuh bahana tuh menta tuh. Tak aing. Tuh kan loba duit. Naon eta? Namplak. Urang make aya pagawean tuh gue. Nya, Aku milu pigawean teh milu. sok wae cicing ngantong makro urang ngabeja keur puasa mah ngan tadi alus ujian ka hiji ku urang dibawa batal teu daek gitu. Urang mah alhamdulillah keur puasa gitu. Aduh, kehet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buah edan si Jiwong tah ngagawean naon aing teu boga bahan teu boga duit teu boga gawean naon. Aing aya kitu sarua. Sana enak banyak jaga kan. Aing mau bantu di podi mau sarua bungan. Nah, aing tetep kudu jaga privasi, aing keur puasa hareupeun aya di dieu aya mangolis mah aing kudu tetep saum. Anjing gengsi atuh euy. Patuh, masnya. Aing spin ieu memori ya HP. Meuli teu boga duit teh. Bulan. Caget. Alhamdulillah. Mak, ya. Alhamdulillah. Syukur. Dia kumaha orang apa teh teh wae. Ganti atau aduruk sekalian? Aing mah kalah ka ngecek ka urang teh lain mere solusi ka urang teh ye. Mere solusi. Polusi. Solusi. Oh, solusinya naon? Tanu dagang di material teh geuning. Solusi atau ieu jalan keluar, jalan keluar. Aing Jalan keluar mah kulen biru. biru. Lempar ke yang baru. Tah eta mah teh kada dibejaan ka abdi kada nama kitu mah. Kana abdi teh gaduh artos nah. Nah buat atuh abdi. Teu ku artos. Kenal? Ayeuna teu ku artos cuman ayeuna mah ku kartu. Kartuna BPJS nah. Pan ATM teh kudu aya duitan jerona tuh Pak. Da teu caran KTP Usaha. nya pan eta teh aya berusaha na. Nya tuh. Tuh teu boga urang. Lain Pak Edi tadi teh urang kaingetan. Aya si Ciwong teh ka urang teh ka dieu ngajak buka euy. Aing ngomong-ngomongan teh segala bari ceramah teh urang teh ngomongkeun kitu. Ai pasti aya teh da mancemeh teh. Urang cenah ieu mokal kopi. Cenah ngomong kopi urang teh. Urang teh moal urang mah maka budak kudu kitu patut urang teh mah urang. Cek mana teh lah cenah. Perlu atuh ai kitu mah. Bener cenah moal teh urang teh. Ai geus kitu teh kumaha cek mana teh. Ada orang mah cenah perang nguji cenah moalis, da urang puasa sebenarnya teh. Lah ya waduh teuing si Jiwong puasa. Urang teu yakin si Jiwong puasa. Pan aing sarua nulis. Ngece segala pada aing kerendutan, segala ceramah ka aing ya ustad. Sarua aing kitu. Pak kopi masa ini mau ngawang sih untuk orang karunya anu mas harus sahur sebenarnya. Oh sarua kitu. Oh, berarti memeh ka dieu teh ka baheula. Jika nama kitu. Oh, Tapi teh ka mana ya tah? mah teh paling ka warung saya mah. Paling neangat tempat mumpuni saya mah paling ge. Ada itu. Yang Wan parko. yang Saya teh kira pengawan saya mah nanaon ge. boga teh hurung Heeh. Manuk kepudang tereroret buluna koneng yang si adang-adang genanang ting nunang nong neng nonong neng nong neng neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciwong. You habis dari mana, Wong? Ha? Urang geus kieu we jalan-jalan biasa. Jalan ke mana? Ya urang teh pun ulah bermalas-malasan. Ya, atuh. Udah kita di itu tuh. Maaf dong, maaf. Batal. Bilih batal, aman. Abi tas diri itu tas aman, tas diri itu tas diri itu. Plusnya. Ya nya tuh. Urang geus safety mah. Sakti itu kunyuk. Lah
Us eta kunyukna. Maaf dong, kan aku suka kelepasan begitu, maklum lah. Ih, bos ada bawa waduk sekali ya. Saom. Saum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi teh orang papanggi jeung Ayah Dedi. Saha? Ayah Dedi. Ayah Dedi yang tidak romantis. Oh, yang tidak romantis. Wah, anjir yang diajak. Sudah itu. Bagus, berarti Pak Dedi eta naon teh taat the best. Nah, ngomong neraun mah gitu. Ah, wallahu alam. Da Pak Dedi mah dah kolot atuh da manya atuh godin sia mah caprak. Caprak jadinya. Emang Olis sarua. Mang Olis dia kurang ceramahan ya Mang Olis. Sorangan papang itu Mang Olis deui. Di ceramahan. Kumaha Mang Olis daekeun? Tuh. Kira ya bener sorangan. Oh, poek teh mah kayak ieu nya. Puasa teh jadi alasan. Puasa. Nah, kurang di ceramahan doanana paman. Kabeh loba alasan. Nu hiji leuleus, nu hiji nyeri beuteung. Naon atuh teh puasa mah kudu fit. Nah, emang sih ulah pada orang berpuasa, orang bermalas-malasan, Ulah. leles-lelesan harus semangat. Iya, Tetap tuh. harus kompak dan semangat. Cicing, aing ka dieu lageuna. Anda itu ya harus tetap semangat walaupun kita lagi keadaan puasa harus tetap sedia. Iya. Nah, udah. Udah enak kan poe. Sing eling saya teh. Paling kecil ya. Batu nyeramahan. Ayo sia kalau mau kopi. Hidang teh sia. Iya masih paman gitu orang bisi ayeuna kita mengpeng urang nya baiklah mengorbankan sapoe mah gitu urang teh. Ya lah, walaupun banget aing kaset, aing taat karena ibadah. Basari. Sing eling sia teh, sing eling. Alhamdulillah Eling. Nah, tadi dinya mau kopi. Ayo tuh kopina aya. Moal aing mah wong alhamdulillah aing teu mimiti tanggal 1 puasa ge alhamdulillah aing teh kaya lagi alhamdulillah. Jalan puasa mah. The best. Ah, ujian ku aing teh ujian paman. Aing mah nguji hungkul. Secara aing ayeuna mah alhamdulillah di awal puasa tapi kayaknya teu bocor sekali-kali acan. Teu 3 tahun kamari. Bener mana iya? Alhamdulillah. Uji unggul ka aing ge bener. Uji, urang mah aja mau kopi diuji kabeh ku aing baturan nu baheula balantongor pura baru. Serius, iya bener. Serius. Aing ayeuna salut paman nya. Urang bisa kieu eta bisa sajalur satujuan kita sawah bisa si Ramadan ayeuna mah. Uang bulan teh pan geus karolot sia teh. Apanya eta teh di dinya. Ingat wae puasa-puasa teuing mah. Naik naon sia? Puasa-puasa teuing mah tuh cicing sia teh puasa taat era ku anak jeung pamajikan. Dia mah urang teh ngetes bisi si paman teh kitu ti tahun kamari tapi ke tahun ayeuna teh perubahan. Alhamdulillah ini mah orang puasa taraweh alhamdulillah taraweh. Tapi satu aya kitu mah pamannya urang mah erek mangkat dengan omat ulah males-malesan juga si Mang Olis juga si aya Kan di katinggal ya mun aing strong dia. strong gitu mah tak tadi diajak godin genan bisi gitu tah keur ngabohong. Aing dilawan itu loh. Jantan pemajikan sabaraha na. Nya hiji atuh, mana sabaraha? Aing. Hiji sarua lah. Loba-loba ini mah. Seuteuh jeung domba deui. Ayam meureun. Ayam. Amal urang ada kegiatan heula nya. Jeung siap. Kagetan ka mana mana? Biasa dari orang ada bulan murid orang pernah ngalingan jalma-jalma gitu tapi saya Oh, ngeling aja mah secara di iya nya. Mudah cicing aing kagoda gitu dia. Nanti dijebak heula sia mah nya. Coba eta jadi tipu muslihat seperti setan. Nguji dites Uji gitu tah. Tapi alhamdulillah geus aya katilu aya si paman. Alhamdulillah gitu aman. Oh atuh. Nah, kurang mangkat heula nya. Siap juga bau gebos teh aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si kunyuk asa teu yakin aing mah da. Unggal jalma cenah maksudna diuji dijebak. Lain dijebak eta mah maranganna najis nu diajak godina. Percaya nya diudag ku aing sia jiwong ha. Men, Mana Om? nah, mana iya bisa udah ridar orang. Udah. Kita libur ya biasa. Ngabuburit maghrib. Iya tengah poe kieu ngabuburit. Heeh. Berang kene teh si batal. Beberang bener. Di masanya. Usaha. Tuh. Ya betul. Yang di mana? Naon? Panas sih cuma. Justru di luar panas bisi batas ya teh Nendi. Ning di jero, nu kala kencengin. Nah, reudak gitu. Siapa sekelas seserian. Buat. Nah, Tuhan bisa iya bisa si paman bisa si ayah bisa si Olis mau tuh kun ngising dari di bagelang nungguan ngising buat lah. Lu buat cetek. Iya, kompor aya gasan teh.
Bang, kemana? Kemana? Ngintip si Jiwo, orang biar teh, iya cina nanti ngajebak orang ngajakan ngopi, cina ngomong teh ngajebak di batu, cina diuji, cina diuji, dah orang sarua puasa, cina diuji, nah orang sasari-sari tak percaya pak, Kan kak urang gitu ngajak nate sarua. Kapan dia gitu cenah. sasari tak percaya bahwa kuman ada ngopi, Tah gitu Ayo, kira yuk, ayo. Dah ayo terus, iya pak, tak percaya, tidak, buru. Nah, Sae. Nanti mana? Orang sebagai tuan rumah. Nah, Benar, dia. uji ka urang sia teh. Oh bieu eta ieu jang buka Di mana oge yang buka manusia itu kudu ditijuan ke ayeuna sia teh. Urang kene ya teh. Geus mah emang bohong ka aing. Join muji tadi teh ngajakan Godin ka aing sia mah. Nguji ka aing sia mah ngajakan Godin ka aing. oke. Aing mah Aya Dedi mah jang buka. Nen dia biar aing mah teh percaya ka sia mah. Geus aing mah HP bongo. tukang Godin sia mah teh percaya aing mah. Geus lain CS aing lah. Sia mah tukang Godin. Kalau putus aing ge Nendi tuh sia mah. Anjay.